ngopi hayu susah ke orang dan gimana Syah, keras kerabong tuh waras abong ini rempuk-rempuk si belang udah biar waras biar jag-jag. Menang AWBDI. Busuk selalu empatan ya. ngomong bawa bandot orang tak Entuk, tadi orang di dia wae ngangon sawarana geus balik, tapi henteu domba badot mana ngilu ka urang, ya urang encan balik nama anakna laletik keneh bisi lapar keneh itu ngadaran kena jukut. Nah badot mana? Kala-kala. Nah si bandot. eta ya anu keleperan anu dua siki Oh, dogna badot semua. Bandot. Tah, coba tempuan kandang urang. Tempuan harerang itu domba urang, domba mana domba gembel sobat tempuan. hari iya badot orang Nyanyi lo meren. Ya, Gus. Kalau mau ngomong ya. Bejakeun ka bawa mana? Dipanggil we gitu. Gampang yang mah. Nangis. Jajan eta. oke dibejakeun Ongko aing cita mah nyeun kandang. Tapi aing ngeueun mantuan ka dieu. Mendak naon ka dieu sipian-sipian atuh ka dieu nyampeurkeun. Kirang buara merek kopi mah ka aing mah teh. Aing kita nyeun kandang tapi sorangan wae. Kumaha naekeun motongan awina aing sorangan mah. Mana ieu awi lempeng nage. Awi kuat bareng koki ngarora jigana teh. Ah, iya rada lempeng ya, gede ya. Suara awi itu beda ki goblok. Gande aing awi siap ya. Tenang di dieu. Yo pada ulin mah yo, bandu aing masang usuk ngasong-ngasongkeun usuk ya. Yo, pokok ditu yo. komeng keur naon nyata agog wae Goblok buat ngeunaheun dia mirasa ya labatan dahar jeung randan can boga anak teh arasan teh ngising di nukas kieu teh kakapalan ya. Jamban. Naon sih goblok aing keur modal. Main baledog wae, kur ngeunah-ngeunah aing bari ngalamun kieu. Aduh. Naon sih heureuy wae ah. Sanu mah hedog nya. Goblok anjing ngomong sorangan juga nu gelo. Oh jelema tapi kuat kacebur gitu gede juga nu maledog. Oh sasa tapi nanya. Wah. Untul we goblok. Aing keur ngeunah-ngeunah modal man ngauruyono we. Aing baledog deui tempokeun ya. Heureyan kolot goblok. Baledog deui. Ayo. komeng kena sirah Sia tuh dah aing keur modal ngeunah-ngeunah. Ayo di baledog buat nyeropot deui pan ka jero. Naon situ urang nyampeurkeun. Aduh goblok, aing nempel, aing kan cebok ngepet. Sia mah geureuy wae. Wah, sawas si komeng. Walegah ieu teu katempo jelema mah. Saung-saung mana cenah loba da saung teh. Sebelum si jelis juga saung teh. Wih. Paling teangan wae, palingan teu katempoan atuh.
Ieu keur ngabendungan eta cai. Oh iya, aduh. Dia punya mang. Iya, sangtan. Waduh, ngeunaheun ya Meng saung nama ya. Nya. Moal teu ngeunaheun. Aing ka imah cek pamajikan sia di saung ge. Saung wae. Balik-balik urang mang. Sabarang ngabota tapi ka tandur tapi ka ngarambet teh ayeuna nek panen deui ya. Di sawah wae. Oh, tadi kaji kejo jeung ieu ge non cai. Pumitoha dicokot cenah rek di supankeun naon cenah teh. Ulah balik maneh mah cenah gitu. Aing bro nama nyaba cai ngadanya sia kawinna we beres cenah jeung urang sugih. Soalnya teh senang aing mah sia kawin jeung urang sugih teh. Buset dia kuat banget keling, kuat balik-balik alabatan cara sawah. Ai anu nganturan saha Meng? Mitoha. Oh, mitoha. Heeh. Lain awewe lain ka dia. Nya lain pokona sabarang kawin urang kuat teu nyabak-nyabak acan mun kuat paribasana bang nyabak mitoha pane keur sasalaman ijab kabul mah. Langsung ieu we nya. Langsung rokok segala dahar segala naon cenah teh. Ulah mikiran cenah teh mah cenah. Nu penting mah nguruskeun sawah tapi kapanen cenah teh. Geus panen bisa dibota deui pan iraha cek aing teh. Balikna atuh. Nu lega Meng sawahna Meng. Alus ieu. Ieu singna panenna oge ukot baleuneur kieu. Nya hitungan mah itu 3 hektaran mang. Ieu teh. Oh, ku sorangan di duging. Beres ya. Kuatan sia Meng. Nya loba ayeuna bota aya gitu mun nu nyebloknya di komben gitu buku kombi teh pan ayeuna mah zaman modern teh ngan eta ulah balik-balik ke mana tungguannya di sawah dah saung buni cenah teh dijamin cenah cek mitoha teh model dahar ngarokok ngopi mah atuh aing jeung naon kawin cek aing teh pugu aing kawin teh hayang ganti oli gitu naon aing malah disiksa di sawah kieu cek aing teh berang peuting. Dahar dianturan ya. Nah. Pamajikan teu dianturan. Nyai pemajikan tuh dianturan je keur naon dah heuh beuteung mas heueuh kadang-kadang rokoknya ngebeboy bari jeung rokok murah ge gitu tah nu aya ieu pangabutuh ieu mah teu kajamin ya aing di sawah wae tiris manwang mun aya hujan teh ayeuna ge nyong sorangan ya ti koro mah geus telaan ya cai mah loba ieu di soloka di kotakan geus tang cai kotakan aing meureunnan dengan ieu kuat geus telaan ya ti koro. Atuh teu katoel-toel majikan meureun di sawah emang. Ya buah ke tukang pindang wa ceng teh. Tereh panenna Meng. Geura ieu. Nya bangsa mingguan di sieu bangsa 10 poean ge ka alas sih ya aing bisa balik heula sugan mun di kajeuneun ku mitoha mah aing ngomongna teh rek disambut deui ini lu kalian nya nanda caina gede kene mah hujan aya kene mah cenah. Ye daripada di dieu mah kopi cai mang eta kadinya tah deukeut urang ngopi we heula dari nungguan mitoha mah da lila irah datang di kadieuna ge Di mana? eta dirinya dihareup. Dayo. Ayo jauh-jauh piraku tamu kuat dibere ngopi-ngopi acan aing Lah, biasa tah Meng.